Sampurasun dulur-dulur anu di lembur baraya anu di kota. Puji Gusti urang tiasa ditepangkeun deui dina acara nu maneh nyaeta Gentra Kahuripan. Pamugi urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Dina danget ieu Gentra Kahuripan sejamedar perkawis rarancang kaasih Allah kedah ngawujud. Tapi ce kumaha satacan orang medar janten jejer dina pagudeman urang ieu. Ieu urang sami-sami tampi berkah kawih lagu rohani ngalangkungan Abah Satib sareng Abah Omen sareng Abah Budi. Mangga, Bah, perung ah. Anjeun kapuraning rahayu rahayu nu teu kendat maparin hirup urip sakunda rahayu anjeun gapuraning rahayu rahayu maparin si kurnia sinarang kabagjaan rahayu Gusti Yesus sumberna karahayuan nu jadi panyalindungan umat sakumna nyaman tenaga pura karahayuan jalma nu percaya Gusti Yesus sumberna karahayuan jadi panyalindungan umat sakumna nyaman tenaga pura karahayuan jalma nu percaya. Atur nuhun Abah Satib bamiarsa mung sakitu kawih lagu rohani nu kapidangkeun urang lajengkeun deui ka Cida mangga. Mangga hatur nuhun Mbah Deni. Pak Pur haturan wilujeng sumping kumaha damang. Puji Gusti sabalarna Ibu. Puji Gusti urang sadayana sehat di dieu. Kang Gusti. Den di dieu anu bade ngarojong. Aya Kang Budi leres, aya Mbah Satib, oge aya Mbah Omen. Lajeng urang langsung ka Pak Pur. Mohon mangga. Abah Pur patali sareng topik dina danget ayeuna perkawis rancang kaasih Allah nu kedah ngawujud, Pak. Apan Gusti Allah mah maha wenang. Anjeunna teh nahabet ngararancang kaasih Allah ieu teu tiasa henteu kedah ngawujud. Tah kumaha maksudna, Pak? Tangtos kedah ngawujud. Kumargi ieu rarancang ti Gusti, Gusti anu maha wenang, tangtos ngawujud. Namung ieu ngageuleuyeung sasarengan sapanjang sajarah jalmi. Leres. Ti awal kadimna dugikeun ka teras kealaman anu katinggal dina pangandika Gusti lungsurna Gusti Yesus Kristus nepangan urang malih dugikeun ka kiwari malih bakal teras keneh kapayun eta bakal diren engke dina waktos Gusti Yesus lungsur kadua kalina eta panyampurnaan kasalamatan ngageuleuyeung dina kasajarahan ieu tadina waktos ngageuleuyeung dina kasajarahan ieu tangtos patepung sareng karakter jalmi, patepung sareng rarancang kapercantenan jalmi, sareng sagala rupi usaha jalmi anu hoyong ngiring dina kasajarahan ieu. Contona dina waktos Gusti Yesus Kristus bade di tewak di Taman Getsemani, saleresna Gusti Yesus teu tiasa ditewak. Kumargi dina Injil Yohanes disanggempkeun dina waktos eta satpam bait suci sareng dibantos ku tentara Romawi. Nyaeta bade newak Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus naros milarian saha cenah. Yesus orang Nazaret. Ieu kami ti jarengkang. Gampil kang kitu Gusti Yesus. Angkat we sanes. Tapi kumargi ieu tos dugi kana waktosna rarancang kedah ngawujud Gusti Yesus nyerenkeun diri. Janten sanes katewak kumargi Gusti Yesus teu tiasa kabur deui. Kapepet kitu sanes, tapi ieu minuhan rarancang. Dina Injil Matius cobi tinggal. Matius 20 genap. Matius 20 genap
20. genep ayat 53 sareng 54 coba pangaoskeun. Dikira kami teu bisa nyambat karama kami menta balad malaikat leuwih ti 12 pasukan. Tapi lamun kitu kumaha rek laksana. Ucapan kitab suci yen kudu kieu jadina. Tah, sanes dina waktos harita salah sawios murid Gusti Yesus nyaeta Rasul Petrus. Ngangge pedang bari ngabela guruna. Oh. Saur Gusti Yesus sarangkakeun eta pedang teh. Anu ngangge pedang bakal cilaka ku pedang. Nah, maneh teu terang saleresna tiasa nyumpingkeun 12 pasukan tentara malaikat. Cobi upami 12 batalion tentara malaikat lungsur. Wah, eta mah panginten kapiuhan tiasa janten, kapiuhan tiasa janten oge lumpat ti kewer-kewer panginten. Tapi saur Gusti Yesus, tapi upami kitu saurna dia sanggemkeun kumaha rek laksana ucap kitab suci yen kudu kieu jadina rarancang kedah janten. Tah janten Gusti Yesus Kristus leres-leres nyampurnakeun anu janten panyumpon rarancang. Rarancang kedah cumpon dina Injil Lukas disanggemkeun yen Mesias kedah nandangan kasangsaraan. Diserat dina kitab Toret, diserat dina kitab Jabur, diserat dina kitab para nabi. Sadayana dibukakeun ka murid-muridna dugikeun ka murid-muridna percanten yen ieu teh sanes kaayaan darurat tapi minuhan rarancang. Ya rarancang kedah ngawujud. Boh aya usaha-usaha tadi usaha ti Petrus bade ngabela. Tapi saurna ieu kedah janten. Ngawujud janten kitu. Turun. Mamanawian ieu mah upami teh mah seuk teh rarancang kasalamatan ti Gusti teu ngawujud, teu ngabuktos. Kumaha tah Pak? Manawi gitu. Namina ge mamanawian. Kumargi dina Alkitab terus diseratkeun ieu tos ngawujud. Tapi mamanawian teu ngawujud. Tangtos aya resiko. Risiko kahiji Gusti jalir janji. Pamohalan tematunya. Pamohalan Gusti jalir janji. Da upami Gusti jalir janji panginten tos sanes Gusti deui. Nah janten ieu risiko abot. Upami ieu rarancang teu ngawujud. Kumaha ditaroskeun ieu leres pangandika Gusti sanes. Kunaon teu ngawujud. Tah janten ieu hal risiko nu pangabotna ieu pamohalan bakal kealaman. Kumargi kitu saur Gusti Yesus kumaha hal ieu tiasa nyumponan anu tos diserat dina kitab suci. Nah dina Injil Matius tadi nu diangos saleresna 2 kali disanggemkeun kitu. Kahiji ayat 54 nu kaduana ayat 50 genep. Negeskeun yen ieu teh kedah cumpon. Anu kadua, resiko kadua mamanawian tadi. Nya eta teu aya jalan kasalamatan. Teu aya jalan kasalamatan, urang dugikeun ka kiwari teu aya kapastian. Engke urang sadayana kedah nanggal walerkeun kahirupan urang. Tah upami urang kedah nanggal walerkeun kahirupan urang teu gumantung kana sih kurnia Gusti, ieu picilakaeun kangge urang. Contona Bapak Adam sareng ambu Hawa mung midamel hiji dosa terus diusir. Ayeuna dosa per dosa urang, Wah, salaput. teu kaetang palinten sanes. Janten upami ditimbang ngangge timbangan hal kahadean sareng hal anu awon panginten langkung seueur anu awonna. Padahal numutkeun kitab Wahyu engke ka bumi anu enggal sareng langit anu enggal kumargi ieu bumi anu ayeuna bakal dihancurkeun digentos ku bumi enggal sareng langit anu enggal teu kenging aya anu dosa sakedik oge. Janten urang pamohalan tiasa lebet moal tiasa ieu kamustahilan. Kumargi kitu rarancang ieu kedah ngawujud, kumaha ngalangkungan rarancang ieu nyaeta sanes masalah sabaraha seueur padamelan urang, tapi anu diandalkeun sih kurnia. Kumargi kurban teh Gusti Yesus Kristus anu janten kurban. Anu ngangkut dosa saeusi dunya ieu saurna. Janten sadaya jalmi anu percantan ka anjeunna dosa per dosana ngiring dipupus dihampura ku anjeunna. Dina Kolose 2 ayat 14 sadaya hutang-hutang urang catatan hutang urang terus dipakukeun dina kai dipalang. Janten lunas.
Upamina kapungkur kungsi dicarioskeun, upami urang ngadamel biografi catatan urang, tapi sacerewelena sadaya hal diserat di dinya, upami ditinggal panginten, aduh, wiburateun ieu. Tapi Gusti ninggal panungtungna. Dina panungtung aya kecap lunas. Dicap. Aduh, gemplong. Lunas kunaon margi percantan ka Gusti Yesus Kristus anu parantos ngalunasan ku kaasihna dina kayu di palang. Janten Gusti henteu ninggal deui kapungkur kumaha pokona tos lunas. Anu diandalkeun nyaeta kurban Gusti Yesus Kristus sanes kahadean urang. Gitu. Pak, eta kan rarancang teh mun teh mah teu tiasa henteu kedah ngawujud. Mohon. Mohon. Tah panginten anu jaminanna mah Gusti Yesus kumanten ya Pak nya. Tangtos kedah ngawujud anu janten jaminanna pribadi Gusti. Kumargi Gusti satya. Mohon. Gusti adil. Gusti asih. Kumargi kitu anu janten andelan pribadi Gusti ku anjeun. Beres. Contohna kieu. Upami ibu bade nambut artos kanu salangkung. Mohon. Panginten nu salangkung oge ragu-ragu. Mohon. Ieu teh saha wau ge henteu. Mohon. Erek nginjem duit cenah. Mayar mampu henteu. Tapi upami ibu tos kagungan reputasi sae, ibu atos kawentar, yen jujur, tartib, tarapti, lajang tepang sareng panginten kolega ibu anu kaleresan kagungan kalaluasaan ibu nambut artos dipasihan. Teu aya cenah borokna diri abdi borok. Tah, janten ieu ge tiasa urang percanten kumargi anu janten andalanna pribadi Gusti. Pribadi Gusti anu agung, anu mulia, anu ngarancang, anjeunna hakikatna asih, adil, tangtosna oge agung mulia. Gusti moal dugikeun ka jalir janji. Hayu urang tinggal dina Galata pasal nu ka-4 ayat nu ka-4. Sanggeus waktuna cunduk Allah ngutus putrana ka ieu dunya ku jalan dilahirkeun sakumaha urang ku indung sarta hirup anjeunna kaereh ku hukum agama. Janten waktosna Gusti nu nangtoskeun. Kumargi panginten zaman Nabi Yesaya nyemut-nyemut buah-buah kiwari ieu. Leres. Kumargi anjeunna ge nyemut yen putrana anu ngawujudkeun eta nubuat. Tapi tangtosna rupina sanes. Teras di unggal zaman jalmi ngantosan anu terang kana janji-janji Gusti nyaeta anu nalungtik pangandika Gusti perjanjian lapas. Tapi saur Gusti dina waktosna parantos cunduk Gusti Yesus Kristus lungsur. Anjeunna dibabarkeun sapertos jalmi biasa. Tapi saleresna nyaeta Gusti anu nyandak rupi jalmi. Tapi ieu kunaon cenah tiasa janten teu aya nu mustahil kangge Gusti. Sadayana tiasa janten dina waktos anu pas nya Gusti lungsur ngajantenkeun sagala rupi janji, ngajantenkeun sagala rupi rarancang ngawujud ngalangkungan pribadi Gusti Yesus Kristus. Janten hal ngawujudna patali sareng pribadi Gusti hal waktosna Gusti anu terang langkung paos. Iraha ke pisumpingeun Gusti nu kadua kalina kangge anu nyampurnakeun eta ge Gusti nu terang. Dina Alkitab disanggemkeun teu aya saurang oge anu terang. Iraha pisumpingeun deui Gusti Yesus anu kadua kali. Kumugi sadayana eta diagem ku Gusti Allah ku anjeun. Tapi urang tiasa percanten, tiasa yakin sanaos ngantos tos lami. Tapi tiasa yakin kumargi panginten waktosna teu acan dugi kasumpingan anu kadua. Kasumpingan anu kahiji kapungkur Gusti Yesus tiasa jantan andalan urang. Yen janjina ribuan tahun cumpon. Ayeuna nembe ge 2000. 2000 tahun ti sumpingna Gusti Yesus ka ayeuna. Tah ieu mah masih keneh pondok dibandingkeun sareng janji kapungkur. Ieu janji anu kasumpingan kahiji tos cumpon, anu kadua ge pasti cumpon. Kumari andalanana pribadi Gusti ku anjeun. Kitu Ibu. Patali sareng rarancang Gusti neme upami aya jalmi atanapi saha bae anu henteu percanten kana rarancang Gusti kumaha tah patali sareng kaselamatan. Mohon.
Hayu orang tinggal dina Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 3 masihan catatan kangge urang nya eta hal anu dikecapkeun ku Gusti Yesus pribadi. Anu didugikeun ka hiji badaga Gusti anu namina Nikodemus. Nya eta hiji gegeden keagamian Yahudi. Cobi pangaoskeun ayat 17 sareng ayat 18 Sabab Allah ngutus putrana ke alam dunia teh lain pikeun ngahukum alam dunia, tapi pikeun nyalametkeun. Saha bae anu percaya kanu jadi putra moal menang hukuman. Sabalikna anu henteu percaya ka anjeunna mah geus aya dina hukuman Allah lantaran henteu percaya ka putra tunggal Allah. Nah, gitu sanes. Jelas. Ieu eces pisan yen Gusti Yesus lungsur sanes kangge ngahukum tapi kangge nyalametkeun. Saurna sakur jami nu percanten moal dihukum. Tapi nu teu percanten parantos aya dina hukuman. Naon margina? Sanes bakal dihukum. Sanes urang dina kaayaan netral Gusti sumping urang kedah milih. Sanes. Tapi sadayana atos di aya dina wewengkon hukum kedah dihukum sadayana, tapi upami percanten ka Gusti Yesus Kristus tadi disangkemkeun lunas. Janten moal dihukum kumargi terus ditanggal ku Gusti Yesus. Tapi anu henteu percanten tetep di kaayaan dihukum. Hartosna ieu nolak grasi. Anu kedah dihukum tapi dipasihan grasi, tapi upami grasina ditolak. Janten anjeunna sanes dihukum pedah pada melan dosa perdosana, tapi kumaha nolak grasi. Teh pamasihan. Sapertos aya jalmi anu parantos dihukum hukum pati, kumargi anjeunna dina waktos pasea gelut, lajeng lawana tiwas. Janten anjeunna dihukum pati. Tapi sadayana ngabela aranjeunna rencang salembur ngabela margi saurna ieu teh henteu dihaja. Anu gelut kitu teu dirancang. Janten tapi kumargi tos di ragragan hukum pati teu aya jalan sanes kajabi grasi. Janten grasi dipasihan tapi anjeunna ngawagel eta grasi. Janten anjeunna tetep ngajalanan hukum pati, tapi hukum pati eta sanes pedah lawanna tewas, tapi pedah garasi ditolak. Tah ieu oge janten anu nolak rarancang kasalamatan Gusti kapaksa tetep kedah nanggal walerkeun sagala rupi padamelanana ku kakiatan nyalira tapi tangtosna moal tiasa nyaeta dijagrakeun di payunan kursi pangadilan pangeran. Tapi anu percanten ka Gusti tadi teh disanggapkeun diparios lunas cenah. Terus lunas kumargi sih kurnia. Tapi anu ngawagel can lunas keneh cenah ieu. Tembe di etang sadayana. Ieu moal kauntup. Tebih ti nguntup tebih ti nanya kapan. Kumargi anjeunna ngawagel sih kurnia teh. Tah janten kitu punten. Wayahna we. Kieu Pak saurna ieu mah. Rarancang sapertos kitu teh teu acan tangtos ta eta teh rarancang ti Gusti Allah saurna. Tah ame kitu kumaha tah Pak? Dina hal eta ieu masalah iman. Nah urang iman atau nepi henteu. Kumargi upami urang iman yen ieu dunya diciptakeun ku Gusti eta masalahna iman sanes. Tapi aya oge nu teu percanten ieu teh dunya teh tiasa ngawujud kumargi teu kahaja. Teu kahaja janten aya tapi ieu kumargi panginten cenah aya seueur rupi-rupi teori tiasa ngajantenkeun kieu janten ngawujud tapi sanes diciptakeun. Janten ieu masalah iman. Saleresna teori anu nyanggemkeun sanes diciptakeun ku Gusti oge eta oge iman. Tapi anjeunna imanna kana teori eta. Seueur perkawis-perkawis tangtosna anu urang oge kedah milih. Nah iman kana pangandika Gusti atanepi iman kana keyakinan anu sanesna. Jadi dina hal ieu urang kagungan keyakinan yen ieu teh kitab suci. Didugikeun ku Gusti sakitu
lamina ribuan tahun diserat kulangkung ti 40 jalmi seseueurna henteu kungsi tepang benten zaman benten waktos tapi saatosna dihijikeun sadayana ti kitab Kajadian anu diyakini ku urang ieu diserat ku Bapa Musa dugikeun ka kitab Wahyu anu diserat ku Rasul Yohanes ieu ngahiji sadayana padahal teu kungsi tepang Bapak Yohanes, Rasul Yohanes sareng Bapak Musa. Beda zaman. Tebih waktos. Sareng Daud teu kungsi tepang. Tapi tiasa ngahiji ieu umi disebutkeun ku basa Indonesia benang merahna katingal. Ngaruntut gitu ya. Ngaruntut gitu sagarupi. Tah ieu di mana? Tangtosna urang kedah percanten di sapengkereun anu nyerat-nyerat Alkitab ieu aya anu nyerat anu langkung agung sadeui Gusti Allah. Tapi ieu patali sareng iman. Nah urang percanten atanapi henteu. Mun urang percanten ieu pangandika Gusti, urang kedah percanten kana eusina. Numutkeun eusina jalmi diciptakeun ku Gusti sampurna. Dunya ieu diciptakeun ku Gusti sampurna. Tapi janten teu sampurna kumargi jalmi teu gebruskan dosa. Tapi sanaos kitu ku Gusti henteu diancurkeun ngadamel deui nu enggal tapi ngarancang kasalamatan. Rarancang ieu dicumponan ngalangkungan Gusti Yesus Kristus. Tah ieu patali sareng iman oge. Kumargi iman kana pangandikana, kedah iman kana eusina oge. Tapi upami jalmi nu cangcaya nya teu wios-wios. Eta engke kedah aya resikona kitu. Pak, upami urang nilik bukti anu pastinya Pak, aya oge jalmi-jalmi sabagian jalmi anu ngemut. Yen Alkitab atanapi kitab suci anu ngunggel atanapi nyeratkeun hal kasalamatan eta teh parantos teu asli deui. Mohon. Itu kan kumaha? Tiasa janten. Tah ieu ge patali sareng iman. Upami aranjeuna nyangki ieu tos dipalsukeun atanapi tos teu asli, urang taros we. Nah anjeun tiasa ngabandingkeun ieu teu asli teh sareng nu mana? Mana nu aslina? Tah upami aya nu aslina tangtos abdi ge bade ngiring kanu aslina. Tapi mung nyarios hungkul eta mah wih deui mamanawian. Mamanawian upami teh aya buktos. Kumargi ieu teh tina plastik atanapi tina awi ieu. Kedah aya babandinganana sanes. Tah awi teh model kieu, oh ieu mah sarua cenah tuh. Ngan ieu mah jadi pager, ieu mah jadi suling. Tapi sarua sabangsa. Plastik mah benten deui. Sanaos ieu herang-herangna jiga plastik oge. Kedah aya babandinganana. Tah ieu disebatkeun tos teu asli, kedah aya babandinganana nu kumaha nu asli teh. Gitu. Jatuh upami teu aya eta mung sakadar mamanawian. Milarian ekol kangge ngawagel. Tapi teu wios-wios upami aranjeunna ngawagel kitu. Tapi numutkeun pangandika Gusti aya balukarna kangge anu ngawagel. Tapi upami urang deudeuh nyaah, urang mah mung sakadar ngabagikeun pangalaman. Urang ngadugikeun pangandika, mintonkeun kaasih ka anjeunna, mugi sareng mugi anjeunna kersa percanten. Tapi upami henteu da teu tiasa dipaksa iman mah. Nya. Eta mah gumantung aranjeunna we. Tapi urang ulah dugikeun kaganggu upami anjeunna nyarioskeun yen ieu teh tos teu asli. Nya teu wios eta mah. Kumargi upami diwagel oge kitab suci tetap kitab suci. Sanaos henteu dipercanten oge ku anjeunna gitu. Kitu. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun. Papur kumaha kangge aya pihak-pihak anu teu acan tiasa nampi tawisan kasalamatan ieu nyaeta rancang kasalamatan ti Allah. Mohon. Kumaha ta Pak? Tangtosna anjeunna moal nampi manfaat. Henteu nampi manfaat tina kasalamatan eta. Pi aya jalan anu diwangun. Infrastruktur cenah kitu. Tapi urang teu percanten. Da eta mah jika nama eta mah titinggalian hungkul fata morgana cenah kitu. Janten moal tiasa nampin manfaat. Tina kehadiran eta rarancang tos ngawujud. Janten eta karugelanana tangtos akibatna resikona. Tah janten tangtosna sagala rupi kaputusan aya resiko. Kaputusan percanten numutkeun pangandika Gusti nampi panghampura. Nampi kasalamatan.
malih diangken janten putra Gusti. Tadi disanggemkeun dina Yohanes 3 ayat 18 masih tetap aya dina hukuman Gusti. Ieu saur saha? Saur pangandika Gusti. Sakali deui fatali sareng iman. Umui urang iman saur saha anu ngabagel anu teu percantan ka Gusti bakal nampi hukuman. Pangandika Gusti. Kan iman fatali sareng iman. Tapi cek abdi mah teu cantang tos kitu nya mangga wae teu serius. Tapi kangge urang ieu da dasarna. Dasarna pangandika Gusti gitu. Ieu mah sanes kangge bahan perdebatan, diskusi kumaha dikoreksi. Tapi ieu mah masalah iman. Nah saya ge nampi kasalamatan atanapi ngabagel teu nampi kasalamatan. Kitu mah. Hatur nuhun Pak. Bray cang. Puji Gusti. Aduh meni sok sedih upami aya jalmi anu teu nampi teu percantan karena rarancang Gusti. Namun sami-sami ya urang doakeun aranjeunna. Urang tetep kedah mika asih. Urang kedah mintonkeun ya banyak supanten aranjeunna percantan ka urang. Saat acana pribadi dicindakeun bade anu diwartoskeun ka pamirsa mangga. Aya patarasan kanggo pamirsa nyaeta naon anu bade dipidamel ku pamirsa patali sareng rarancang ti Gusti Allah ieu. Mangga di waler ngalangkungan WA sareng SMS kapalih dieu sumuhun ieu aya nomorna diantos waleranana. Mangga hatur nuhun Mbah Deni. Pamirsa dina paguneman danget ieu tiasa dicindekeun. Aya karaguan bilih sok aya nu karagu ieu teh. Nah rarancang kaasih Allah nyaeta rarancang kasalamatan teh kedah ngawujud pasti margi upami teu ngawujud yen Gusti teh atuh jalir janji. Padahal Gusti teh satia. Oge upami moal ngawujud pangineun teu aya jalan kasalamatan. Padahal hiji-hijina jalan kasalamatannya eta percanten ka Gusti Yesus. Mung anjeunna anu tiasa nyalametkeun cara ngahampura dosa perdosa urang. Kumaha sifat urang ayeuna? Urang kedah percanten sareng iman kamantena. Mung sakitu anu tiasa didugikeun pamugi paguneman dina danget ieu tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Bah nyungkeun di pungkasku doa. Mangga. Ieu urang nganada. Ka Allah Rama di lebet Gusti Yesus Kristus abdi sadaya tumungkul Gusti margi adi percanten jan anjeun Gusti Yesus Kristus tiasa nyalametkeun kehidupan abdi. Tiasa nebus dosa-dosa abdi tiasa lebet dina rancang Allah anu mulia nu tiasa nyandak kehidupan abdi dina kehidupan nu langgeng di sawarga. Ku kituna Gusti abdi ngahaturkeun rebu nuhun margi kanyaah kaasih Gusti katampi ku abdi sadaya. Dianget ayeuna Gusti abdi ngadoa kanggo wargi-wargi abdi pamirsa nu nuju aya kalempohan secara ekonomi, kalempohan rohanina. Oge dina hal-hal sanes nu janten persoalan kehidupan anak mangga ku anjeun diijabah dilayad dipasihan solusi sangkan aranjeunna ge tiasa ngalaman kehidupan seperti abdi sadaya nyaeta aya dina karaharyuan karaharjaan di lebet anjeun. Hatur nuhun Gusti Yesus ari parantos nada disanggakeun di lebet Yesus Kristus juru selamat abdi anu langgeng salalawasna. Amin. Hatur nuhun Pak Hatur nuhun Pak Pur. Hatur nuhun tabrakan. Hatur nuhun sadayana.